Bo, ini awewe ngarannya Nisa. Udah lu gerama begitu. Arek naon sih gero aing? Gue minta nomor WA lu, bisa meureun. Berapa sih ya? Mat, capek cunggar kuek, ian be. Capek, dek boh. Hirup mah kudu lakonan, ibarat lagu. Hirup mah gampang, cukup di pikiran. Kudu bari di lakonan. Benar mat, geus lain balik heula capek nu nutur sia. Oh, barenage Jung jeung naon deui sih nutur aing. Aing ditahan henteu. Oh nya, sing menang lobanya mulungna geus aing balik heula. Oh lah Jung, dasar mah aing hayang menyendiri heula. Aing masih penasaran kene eta kanu nolongan aing teh pokona mah kudu kapanggih. Nop, mereka mana? Arek ka dieu ngomong-ngomong sia kenal ka aing geus. Esenan geus terkenal gitu ka aing. Pansen geus pernah kenalan jeung aing waktu saya kerja si Ranti. Ih aing poho Aisyah kelingan di dieu. Kermulung Nop. Oh, Emang saya ka mana Nop? aing masih penasaran kene kanu jelema nolongan aing. Maksudna nolongan kumaha Nop? Karena aing keur ieu pernah dipalak ku preman, terus aing ditolongan ku jelema pake topeng. Jigana eta mah lain sembarangan jelema. Oh, aya teh mah aing Nop nu nolonganna. Hah? Maksudna? Maksud aing mah seandainya aing anu nolongan eta, meureun aing jadi pahlawan. Ngimpi bes yang jadi pahlawan deui ge. Hampir bae kaceplosan ngomong. Woi, geus lahir ka dieu lah. Sing ade. Heeh. Ada Neng Ranti. Ini nih, boga banget kasep mah. Kaler di kidul ada aja cek cema. Neng, Neng Ranti nyinaon di dia sorangan aja. Tanya aing ge keur nyenaon gua di dieu. Kan lu mah sotam gan. Yuk ah. Heran, wadai kasih Fikri. Emang kunaon, Boh? Si eta mah ceum-ceumana loba. Jangan didengeran, Simbo mah sirik teh meureun sama aing. Aing mah moal percaya ya, Boh, ka omongan batur mah lamun aing teu nampak kumat aing sorangan mah. Omong, Bo. Siap. Arek naon mere duit geus Boh? Kita jangan loba omong. Maksud aing mah titah beli kopi di. Oh, Ran, Aisyah udah boga belum sih? encan, tapi na aya nu bogohan ka aing mah, aing nambung. Kenapa sih angkat daek, Ran? Asa kurang srek we ka aing mah. Kalau jeung aing lu kumaha, Ran? Serek enggak? Maksudna kumaha? Atau lu, Ran, daek bung jadi kabogo gue. Ayo sia kenalan dia. Biasa, Nop. Siapa ya, Ran? Babaturan aing. Kenal kenop ieu anu ku aing pernah diceritakeun teh. Kenalkan Fikri. Apa? Ya udah, Ran, gua mau mabur dulu, ha. Dan kali kita kepanggil lagi. Arek ka mana? Sini heula, Ran. Heuh, Geh Jung. Oke, akhirnya ka dieu lah geus. Arek ka mana di ge? Kepo. Heuh, Geh Jung lah malabur kabehan. Fikri tangguan. Aya naon lu, Nok, ngegero gue? Aing minta nomor HP sia, bisa teu? Gini nih, kalau punya banget kasep teh ya, lumayan jeung setor. Sikat ah. Los teu? Ya los lah. Ya udah, tadi kenapanya? Iya kemarin minta nomor WA di aing, kenapa minta nomor WA lain sih jangan sebenarnya minta nomor WA. Nyao sia, boa sia leboy terjadinya. Sorry, bukan aing yang minta nomor WA, tapi aing yang minta nomor WA. Wah, sia lo balasan. Sia duaan anu pernah malak aing teh nya. Lain, sekolah fitnah sia, Kak. Ini saya mal benar. Oh, saya pernah dipalak sama mereka. Oh, aing pernah dipalak tapi aing ditolongan ku jelema make topeng. Siapa jelema pakai topeng, Nop? Teu nyaho aing mah ayeuna ge ku aing keur diteangan. Oh, ya udah, sono teangan, Nop. Aing mah rek nyindir dulu. Oke, ke di WA nya. Nisa, sia ulah diteruskeun deket jeung nu ngaranna Fikri. Nyao sia, tama jigana leboy. Ngomong naon si sararia nu puguh mah sararea sirik be ka aing engke aing boga kabogoh si mah teu laku-laku. Sia mah teu berang dikarunyan kudu galet deh. Ini saya da urang ka dia.
Terus saya kak, ajar lalakina sekalian. Bari nage sia sarinik bae jeung gerak hadi teu malabur. Kenalan heula ge. Ai sia geus nyawe ngaran aing Nisa, nu puguh mah sia nya kaleleungeun aing be. Kenalan heula ge. Aing Nisa. Aing Mbok. Aing minta nomor sia ge, tapi na aing teh boga HP. Terus sia jeung naon minta nomor aing itu boga HP mah. Oh nya. Ai sia kunaon teu jelas amat. Ayo nya aing poho, horengan teh boga HP. Mat, geus sia gara gawe dengan penghasilan anu gede ulah mulung bae. Bogo ayeuna mah hesaran dengan pagawean age. Atuh berusaha lah berjuang. Aing baheula ge pernah berjuang ran, tapi disia-siakeun. Malah ngabucin, serius aing mah sih kudu bisa ngarubah penampilan sia. Terus lamun aing ngarubah penampilan, serek bogoh moal ka aing. Teu nyaho kadinya nama. Segera rubah bae nasib sia, aing mah sebagai baturan sia karunya nepo sia jiga kieu. Tempokeun bae ku sia, engke ge sia nyaho aing saha. Buktikeun ulah ngomong doang. Bukan sia, suatu saat pasti nyesel geus nganyarikeun aing. Saya bukan naon. Saboga naon aing mah. Emang sasaha nek mere sumbangan palain ka aing. Geblek meureun sia, nek balak sial, nek mere sumbangan ka sia. Oh, sia nek malah ka aing. Tuh, ayam beber. Mana? Ah, mending burung deh. Web telepon. Aisy kunaon, Bo? Lompatan dong di udah jurik bae. Maaf, Mad, ang di udah preman. Mana premana? Tuh, Ulah ka mana saya cicing bae di dieu. geblek meureun, kaeng digebugan. Wayo, sia kepanggih ku aing ngajar kak. Hebat aing ge, sia aing teu nyeuna naon kut ngajar ungkal geun. Kuring. Edan sakieu beungeut aing kasek mesti disebut juri. Juri. Bo. Aisy teh kunaon, Bo? Ento, sia ka mana bae. Ampura, Bo. Tadi yang minta bantuan, tapi udah lemah. Untung anu nolongan. Saha, Bo? Teu nyaho, Mad, beungeut na serem. Ulah nyala jelema tina fisik, Bo. Eta beungeutna serem ge pan hatena mah penolong. Oh, nya Mad, bener. Oh, saya gerak balik ka ditu, erek balik mah. Action. Mad, capek gitu sia. Sekian beungeut poe. Atuh saya mau ngomong. Action. Oh, nya sing loba nya mulung sing loba mulung. Action. Aing mah masih penasaran kene. Ih, pode ieu Dan pan keur ieu aing dipalaku preman, terus aing nolongan jelemana pake topeng. action. Si eta ceum-ceumeuna nu loba. Action. Tuh lu ran, tadi belum jadi kapal gue. Kenapa nambah? Nopa. Ya udah ran, gua mau maaf. Action. Nyao sia, bawa mah sia lebo teh jadi. Lin. Nya. Action. Geus sia gara gawe nu dengan penghasilan nu gede. Action. Teu nyaho kadinya nama, sia gara berubah bae nasib. Action. Teu nyaho kadinya nama, sia gara rubah bae nasib sia, aing mah sebagai baturan sia karunya ka sia.
Nah, deh karena Action. Geblok meureun sia. Aing nek mere sumbangan ka sia. Action. Geblok meureun sia. Aing nek mere. Ih,